Kisah Imam Ghazali rahimahullah anjeunna gitu diangkat ku Allah jadi wali na Allah, bahkan kenging kedudukan anu mulia di alam barzakh ketika ditaros gitu kurencanganana anu sababa dina derajat kawalian. Kunaon anjeun ayeuna kenging kedudukan anu mulia? Nah kira-kira naku sholat sanes, baca Quran sanes, puasa sanes, ibadah mujahadah sanes. Naon tempira nuju naos tah aya lalu leunteup dina naonnya wadah mangsina gitu balik kapungkur mangalogat teh karena aya mangsi bisa sholat ku kalam gitu anu bau teh si mangsina tah lalu kadinya nah begitu ningali leunteup lalu kadinya walidul ilahiyah sungking kana naon karena rohaninya terus sehingga dirinya nyaksi bahwasana Allah keur naunna keur nembokeun rahmatna ka makhlukna nu sehingga kitu anjeunna timbul Adam dina waktu harita teu wantun ngatubah kana eta lalu sabab keur kasaksi eta laleur teh ku Allah itu digerakkeun kana eta mangsi supaya nyamper kana kanyaah kana rahmatna saha Allah itu tah kulantaran amal eta cenah kami ayeuna itu kenging kedudukan anu mulia di akhirat di alam barzakh tapi urang mudah-mudahan jeung Imam Ghazali gelaan sabulan teu mandi supaya digomrongan ieu mah dina pada orang ketika dipaparinan amal, dipaparinan kebaikan, maka jadinya orang kudu nganggap teh anugerah mu agung bisa di Allah. Gitu. Nah sabab urang tiasa amal teh istuning ku dipaparinan anugerah ku Allah. Dan dari paparinan anugerah ku Allah, bororah anu berilmu, anu seueur ilmu na oge cantang bisa jadi amal. Amal seueur oge cantang tu bisa jadi keikhlasan. Sedangkan saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu kulluhum halqa illal alimun wal alimuna kulluhum halqa illal amilun wal amiluna kulluhum halqa illal mukhlisun. Sadaya jalmi cilaka kecuali di paparinan ilmu usaha. Wow. Nu di paparinan ilmu cilaka kecuali di paparinan amal. Nya kitu deui nu di paparinan ilmu jeung amal oge cilaka keneh wae kecuali nu di paparinan kemampuan ikhlas usaha. Allah Subhanahu wa taala. Tah ayeuna ketika urang di paparinan amal gitu. Borora ahnu agung nu alim ke saksi kumana urang akukeun dina hate urang eta teh fadlna Allah anugerah saha Allah Subhanahu wa taala. Sabab ayeuna ilmu teu ngajamin jadi amal, bahkan ilmu upami teu jadi amal cenderung jadi naon nyelaka wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzamun min qabli amidil wasan wa alimun jeung ari jalma anu dipaparinan anugerah ilmu ku Allah bi ilmihi ku elmuna teh lam ya'malan teu saalih-alih acan di kumaha di amal tah maka alim nu sapertikeun kitu mu'adzabun bakal disiksa min qabli ubadil wasan sameme jalma-jalma nu sok ibadah kana naon kana patung cenah ari kitu memening keneh teu naon teu berilmu salah kacira eta mah geus diancam ke kamari keneh nya itu asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu tolakul ilmi falam yatlub pangrugi-rugina jalmi ke di poe kiamat nyata jalmi nu dipaparinan waktu salse ku Allah supaya nyeberi ilmu tapi naon teu nuntut ilmu atuh geuningan boga ilmu salah disiksa sama me naon nu ibadah kana pateko ayeuna teu boga ilmu jadi pangrugi
itu tahu jadi salah teh banyak sih naonnya hate gitu lu jadi salah gitu. Jadi ngangkatkeun ilmu hasil musorannya aja ngangkatkeun deui ayeuna Allah maparinkeun ilmu teh kudu make asbab wae gitu. Sedangkan pikeun Allah mah kersa mampu pikeun Allah maparinkeun ilmu kan teu ngaji ulah gitu. Ngan ulah urang teh ada Allah ge mah jabariah atuh kitu mah. Teu ngaji penting mana kayak ilmu jabariyah. Jadi kudu kumaha orang kembali deui kana langkah anu tadi ketika dipaparinan urang biasa ngalaksanakeun parentah Allah yakinkeun dina mana ieu teh hiji anugerah ti Allah. Nu kadua yakinkeun dina mana ieu teh bahwasana Allah milih ka saha? Ka urang. Nu katilu yakinkeun dina mana bahwasana ieu teh tanda Allah rek numpikeun karidoan. Nu sehingga ketika ciri kasayang eta dipaparikeun ka urang piraku meunang teu timbul mahabbah dina dirina kasaha ka Allah. Da kapan aing geus ditataan ka bageuranna mah piraku tersep keneh wae gitu. Tah lamun teh mah urang geus ditataan ka alusan tapi urang tersep keneh wae berarti ada apa nya gitu. Aya naon jeung hate ieu teh mani gelas-gelas teuing di bageurang teh kala pedegong wae gitu. Di bageurang teh teu mandeg wae gitu. Tah aya naon bisa jadi eta mah naon istidraj ti saha ya. Mawina papaesan dari urang ku syariat dina hartosna urang ngambah kana warna-warna ibadah bari urang nyaksi eta anugerah ti saha ya Allah. Bari roja urang ka Allah mugia urang dimampukeun mugia urang salamina dikumaha dipadepkeun ku saha ku Allah.